Derude. Ya, jauh-jauh dari datangan tak ke jalan pahlawan diharapkan geria demi siemang itu tukang baseng cobek anu bener-bener keur viral ya tinggal ita. Bener we atuh ari pas nepi teh siemang nikotin ka pinuh kieu aing mah kuat ka bubuka. Harga baseng teh mah deh 5.000-an aja tapi lamun anu karedok mah 7.000 baru dah. Aduh kan ieu siemang mah bener-bener bager teh pedit bumbu si kami mental ada pisan oge dibere genep centong ka tingali. Barang digula gale teh alas aing mah samenam lila baki itu kuat diputer-puter teh ku siemang na ge. Can beres teu pidinya ari beuti tambahan ieu 4 centong ku siemang na teh alas atau jadi 10 sendok atau ieu teh si kami teh. Ya lorong mangsian maut gara-gara baseng aing mah si kami teh. Intik bali 50 juta kali barudak ya teh mah lada-lada teh. Ya aduh kan ieu walaupun ada ge ieu bener-bener geunah pisan si emang teu payut kitu si bumbuna teh. Si baseng na teh hibut teu bau manehna teu bau lauk kitu ieu teh. Ngegerli asina teh waduh kan. Teh mendingan pisan. Can beres teu pidinya ari beuti si emang na oge ya baseng cobek kan make sambal ijo si kieu tah. Barang diselaweukeun teh alas aing mah mendingan pisan. Si bumbu sambal cabe hijau na teh